lillahi muhtarisun wal faminal bahri awras faminal yamin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Wayatullahi aznat an mudha'afatin binadururi wa minal utumi Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim Nyanak wahyu pada Allah kudu mah kaali cenah. Tabogoh masih ada. Kasina ali kumpul kaum rasul. Beiman kaum bin Khattab ngejek urang mah sareng sahabat iman. Urang sing nangtung. Ladas da. Iman ahli sunnah wal jamaah. Waktu para urang disebut Molayani. Oge nokomna, oge di Jurumna, Muhammad Hasan Basri, oge di Cirebena, di Cipelamna, di pusat di Cina, itu guru-guru membakar kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tak mungkin tahu orang kalau tanpa perjuangan para guru. Muanya ho, orang lamun tanpa perjuangan guru. Da orang mau sibuk nguruskan dunia, nguruskan kehidupan, mudah-mudahan dunia anu giras, dari benang-benang. Padahal dunia tekos kalangkang jam 8 dicincak di udah kudu dicincak di kalangkang jam waktu nak cincak jam 12 cicing ada cincak bisa we tapi jadi udah-udah memang wajar memang kudu di udah-udah kan lompat sebenarnya giras kamu dah menewe ulang mah katumpul mustagil nabi dunia ulama mah mustagil nabil ilmi katumpul aku para kamu dah menewe guru-guru misalnya simnya pada amin wajar orang angkat tangan untuk membanggakan para guru ya kan hawalna mengingat setahun sekali ya kan tahlilna berenang sampai-sampai ya kan tujuhna mengingat mana papat pukul mengingat berenang ulang kana natus tidak natus mengingat karena hawal wajar yang menasabah ulang terima guru hayang manfaat ilmu naon ngaran ilmu teh panganyaho pangannya nyaho ngantul di kanyaho kanyaho keun ulang nyaho nyahonan guru ilmu teh non ilmu nurun ilmu teh cahaya nurun fi qalbi yupariku bainal haq wal batil cahaya napalina hate bisa misalkan antara hak dan batal mana tincakeun urang mana tempuhan urang mana cekeun urang mana daan urang contohna tah baterai teh cahaya teh secara baterai langkah urang bulan kacolongan, teh kebo kacolongan, cucu kacolongan, jumbrang kacolongan, terus babu gabat, baterai, ngan memeh ngalengkahnya, terbaterai heul, mulai mah baterai panari ngalengkah heula, pan dua baterai, dia mah amati heula ilmu paner, beda semua, sebabnya yang mah baterai ngalengkah heula, kecebur, ada itu baterai ini colong, tuh jalan angin, tuh mah baterai kayak bohong gitu, mentak memeh ngalangkah teh. Baterai memang amal itu ilmu kalau kecolongan tapi terus saya memasari pengalaman muridnya Syekh Nawawi terakhir Syekh Nawawi adalah Syekh Holi yang memakan dua maksud tali paleren yang nama Ilyas di Bitung Bandung sama Ilyas di Bitung Bandung karena sarjana Masya Allah yang mau itu manakina di memasukin dengan beragam Malaya lamun pas ngaji madrasah teh ngeureunna bab isim ada. Ibu beuting babaturan teh lain diut pas ya, ibu masalah isim ada. Dadahar teh kaul geus ngaji meureun disadiakeun ku santri itu pangeutik na pangmasakeun.
dan teh harus sanggup di hadapan dari mana aku tarik dia mantu isim adat paribut dia kawan dia isim adat dan kumaha cara kumaha contohna tika pohon kana dahar terus di hadapan tika pihak ayam ku bani katungkul kana el santai enak duduk daharan tika uyang ayam pantes jauh jeung keberkahan tinggali ulama baheula asongkeun ilmu urang asongkeun iman urang jeung ulama baheula komo jeung para sahabat komo jeung kanggo asongkeun iman urang asongkeun pagawean urang berarti mah tika dahar tika ieu ku hayang bari masalah nanti guru diapalkeun santianya mah daharan tika uyang hayang-hayang beak tolong santai nempel nempel alhamdulillah kasih pagi nyekrangan bisi murah memang mobil losbak kan iya mah di akhirnya tuh lain mobil losbak nge-BM lah kan ini mencereng kulo asup ka jelema sigi kekuatan kami itu cuma satu obat antasarjud antanurun lamun jeung tukang ngaji kana bade matlu anu sangwakeun jeung panana poe kami lain panana poe ngan kos panana poe nya sobacana salam dun kos nurun pandangan jeung nomorna hiji dunia teh jeung jama sabaraha juta di urang liar sadunya muludan kabeh piraku cak sok hadirna ulah kos akal kitu cak sok pan kos panana poe dina wajah sahabat salam coba orang masang cai 1000 ember caian masang ember caian 1000 ember ayam marinya ayam mah ayam kan gini ayam kos panang tadina cai teh dina ember 1000 ember ge tenang bae aya kehadiran saya mau mah hari gua kasabannya hadir pan kos panang dipasang di mana oge ember caian panen we aya cahaya di situ kahati bener nang kok bisa kahati gua bisa kahati gua ngerti gua bisa kahati lan hati gua gara-gara duit hati no gitu ngerti sih ngerti kayaknya ngerti bukan ngerti weh dapat ngerti sih ngerti terhati kok aing karena duit lain duit lain punten campuran yang Spanyol biarpun rumah doyong kuhate lampu cuma 5 watt biasa tapi datang habaib datang para kiai datang perajingan datang santri kadinya tempat diwajah muludan manakib ratib caang mancaura rahmatalil ada di rumah mewah ruang deui lantai apapun ratusan watt urung herang datang santri datang kiai datang habaib teu dipegang selawat kita ieu mah bekal bisa hanya mentering bagian namun teman-teman cakap ganti halus gimana kak asal dipakai mata solawat keutamaan butut dipakai dangdut silakan ya loh batur mah dipakai dangdut tiga halus ima butut dipakai tuh pasti mantan poin mana anu setiap selawat bubuh sama ya Allah sebenarnya imah urang yang cantik ku getol ngaos Al-Qur'an maka pantas musibah bagi poe kelir ka urang ini musibah aduh dosa naonnya nih because dosa dosa naonnya urang teh pikir-pikir gusia ini favorit cuma berarti asal kelalir gitu pandu dosa naon ini kok semua dosa urang
Mantak innal insana khuliqa halu'an, manusia tidak mau sok serba salah. Diberi mahal riweuh, diberi murah riweuh serba salah. Padahal ambil hikmah datang situ ke orang tetap ambil curang alhamdulillah. Di mana menang musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana menang kaget orang ke subhanallah. Salahnya ambil hikmah. Dah hati orang cari pelajar cari sabar. Urang masuk sholat, masuk ngaji, dohin yang bisa belajar ke Allah ibadah, ngan hati manehna cara ibadah, sunah ibadah, perkara batin kasih hati, dapat dohin batin, kudu ibadah hati orang sunah ibadah. Oh, diberi kering, diberi hese duit, diberi kering, diberi riweuh, cina sobar, dah hati teh sobar teh adalah ibadah. Innallaha ma'as shabirin. Allah bareng dengan rahmat jeung jelema sobar. Lamun moal sobar, lamun jalma teu digeger menteri beri beri macet beri riweuh sing sabar hati urang dipelajari ku Allah sina sabar sina ibadah da doa mah bisa ibadah cenah dengan hati can bisa ibadah sabar ambil hikmah diberi mahal riweuh diberi murah riweuh innal insana khuliqa halu'an, manusia sok serba salah dengan ku Allah. Jadi urang riweuhna mengajual hayang mahal meuli hayang murah yang urang teh tapi udang-udang aja udah kamu dia lah seruan mahal-mahal ini sing marurah amin aku sing marurah amin boleh ngajual imah ngajual cow ngajual motor sing murah amin amin leseuh pan eta ngaminan pan lagi di mana murah meuli urang maju urang mengajual hayang mahal meuli hayang eta penyakit urang jadi riweuh saya kita berdekahin namanya mudah-mudahan menjual sawah, menjual motor, menjual iman, menjual apa sih murah ayamnya runti batu deh murah deh itu murah ayam mahal ambil hikmah di dalam Allah mantap nu alusna, nu bogana, teu bogana di dalam Allah nu teu boga yang jadi masyarakat nah mau dikatakan bos lamun tanpa mengkuli teu boga mau dikatakan pakuli lamun tanpa bos mentak bos sing dikanyaahkan kuli nu kuli sing ngabdikan ka bos nu bos bisa maju ku nu leutik bisa mahal ku nu gede moal mahal anu gede kalau tanpa pentil nu leutik ulah sok ngabdi di pentil ulah sombong pedah mobil mahal kalau tanpa pentil pentil cuma 25.000 moal maju ulah semua bang ini ulah beda bangga jadi pajero gede kudu inget kena pensil harga 25.000 moal maju kaji mahal pempes moal maju ulah sebangga pajero mahal harga inget kena pensil harga leutik moal maju perekonomian gede manusia kalau tanpa pakuli kita kudu saling jadinya leres deh pensil 25.000 jadi mewah BBM miliaran tapi mau maju kalau tanpa ngelutik leres deh saling dikit ya hikmah jauh coba benghar kabeh mararat deh mau maju kita mau mobil aing bawaan lu garung di tempat benghar kabeh tempat yang penghasilkan wah ini paculan akhirnya macul kan diatur ke Allah ya hikmahnya mata menurut orang sing bisa kembali ke Allah amin kembali ke Allah diatur ke Allah kan dia nu leutik kan halus nu goreng nu halus ulah mayokan kan nu goreng ulah silik kan halus nu penek nu jantung di dalam ku Allah nu jantung ulah mayokan kan nu penek ulah silik kan jantung ulah silik mayokan pan sumasang tena rek hajat rek murudan masang tena tetep nu jantung masang lampu benar tu jantung tak pasang lampu lain kasih kan jantung teh tulang cinta kalau rek nganok nu kalau mah bagianan kita mau ada juga jangan lupa diatur wal sekali deh kami kita peras suratnya kakarakco diuk yang dimana kami hati kemana-mana angin abis hari itu berangkat kami mau di Jampang ini setengah kilo
Ya Allah, ketika jam 12 masih jam tengah di keluarga unggulnya. Kalau bahkan situ-situ itunya pasir malam, kamu bukain dan kerja